Halus logikanya gitu. Mana masih punya kena dibere kekuatan ku Allah sedang ngalakukan hal ibadah eta. Iya. Ayeuna saukur angan-angan teu dibere. Heeh. Syukur kumaha aing. Model tadi lah ceritana gitu Jumat hayang ka asar. Heeh. Itu mah sabaraha jam deui ka asar. Heeh. Nya maksudna teu nyaho. Maksudna ieu mah berbicara tentang ayeuna gitu. Teu mampu. Gitu kan. Kalau misalkan berbicara tentang ieu na dari segi sudut pandang lain, Gusti Allah teh embung. Embung apa jeung aing asar teh. Nah. Gitu. Sanu butuh men aing nyamperkeun berarti. Balik deui nikmat terus. Nikmat loba banget kan nikmatnya. Aya nikmat anu teu bisa jelema bunghar, miliarder segala boga. Geus mah kakurangan dunia. Aya nikmat anu teu bisa beunang ku nu kararitu. Nyaeta nikmat bisa ibadah ka pangeran. Nikmat bisa eta mah. Nikmat. Leuwih-leuwih ti dunia. Segala Teu isina. nyaho da aya butuh kana dunia, teu bisa nyebut leuwih ti dunia. Dunia aing can loba. Loba. Geus loba kan bisa. Karek aing bisa ngabandingkeun leuwih ti dunia. Dunia berapa Ayeuna pangabutuh. teu munafik dunia anjing da eueuh. Logikana gitu. Jadi maksudnya aya jelema gitu nya. Waktu luang, Heeh. pangabutuh geus terpenuhi. Heeh. Teu bisa salat. Nikmat ibadah. Cek paribasana sedekah. Hartana geus loba sedekah teu bisa manehna. Rugi ban. Rugi kan? Sedangkan Tak eta teh jadi paribasana naon nya? Nikmat anu teu diberekeun anu umat muslim diambil nikmat ku pangeran gitu. Nikmat ibadah. Jadi bahasa kenikmatan beribadah teh cek hal kecil lah. Orang ngobrol kieu secara ibadah. Eta dicabut. Kahayang ngobrol nu kararieu teh. Mun hal lainna geus lah puguh lah sosialisasi jeung batur mah teh nya. Mau saling membantu atau kumaha. Kenikmatan-kenikmatan hal kecil teh geus jelas kemudian wajib gitu nya. Kenikmatan-kenikmatan beribadah nu galeudeut teh nu leutik-leutik geus kumaha Iya. Benar. mata kadang-kadang kieu model maneh bisa ibadah tinggal waktu satu momen aing pernah iri halus gitu lah konsisten naon kok bisa sih bu emut gitu ntar lepas di maneh pandanganna gitu maksud aing teh kok batur bisa sih apakah aing emang teu dibere kekuatan ku pangeran gitu yang ibadah gitu apakah pangeran umum amprok jeung aing gitu aya we gogodeuna teh gitu hayang ngalakukan ibadah teh gitu dah aya sempat ngadenge ustadna ngomong doa mah tunggu dulu loba-loba hiji tapi nyangkut kabeh menta bulan teh diberi kekuatan ke ibadah supaya bisa menikmati ibadahna eta katuturkeun kabeh kata kabehnya kabeh ka soalnya bawah intina nya intina mah eta we geus bener eta gitu ada hidayat itu tidak salah mah jangan banyak-banyak minta punya rumah minta punya mobil nggak penting itu mah cek mana ada geus boga bener da geus boga ini cek aing mah dacan boga penting untuk munafik geus pinter geus boga geus segala haji geus teu kudu mayar manehna mah masih mainnya kan pilihan ke jamaah mending gaji 100 juta tapi nggak bisa sholat apa 1 juta kita bisa sholat si anjing ada grand ketiga si anjing cek ayo butuh kene rada keulah sebentar 5 menit lah gitu izin ampura ya Allah rada telat maka emang bener lu kunaon dalam lawan pas liko gitu nya aya iya maksudnya kok iya liko ya ya dalam arti sesungguhnya apa kaos kieu sesungguhnya jadi ayo urang sesungguhnya oh itu kan liko jadi dalam curang mah ngarep ulang menang teh itu oh liko mah ulang ngaroko goblok teh aya da ieu mah
Likonnya beda, ieu mah bebas. Jangan terlalu ditekan loh, semua nyaman kena. Si aing teu betah ge. Liko lah misalkan banyak aturan mau nyaman. Bagi nyamannya kasih Nikmati nyaman. we gitu. Aya Orang mau diarak heula tuh. Gitu. Kan bae nyaman aya nuleut kan nuleut. Saya nyaman capruk kena. Aya curang mah sebutna Robiatul no curang mah artinya catatan lah. Hah? Catatan. Heeh. Diberi catatan, buku catatan orang teh. Hmm. Ku murabina. Oh. Ya. Tengah gawean ye. Nah, kolom anu teh sholat lima waktu sunah gini kan ya. Aman. Terus kasih Pak. misalkan aya 10. Hiji misalkan mana sholat kumaha. Sholat kumaha misalkan ya. Kunaon atuh tah sholat. Terus sunahna. Masa urang mah sunahna. Sedekahna paling bulan kali. Puasana. Senin Kemis. Wajibna kumaha. Terus juga olahraga. Terus nyaulin gitu nya. Terus berinteraksi dengan orang tua. Open BO. Ya itu bebas tah Makanya ditulis itu dulu. Nyasukan maksiat dalam minggu ini itu naon wae maneh gitu. Kuduna aya. Coli. Kuduna tenan naon. Tenan naon. Tapi dengan syarat ngobrolnya lain di muka umum. Bukan tertutup gitu. Ya maksudnya jeung murabina unggul gitu. Tah geus kitu teh. Geus kabeh. Maksudna catatan teh penting meskipun dalam seminggu sekali. Jadi menambah orang teh Evaluasi deui jeung dian urang komo sebutna geus bosen ya. Jika urang bosen gitu nya. Liko paling gitu-gitu kan ya. Sebenarnya teh ngecas teh ngecas. Ngecas. Bedi ingetan deui heueuh mun lamun pas teh hidengna gitu. Bosen lah kieu. Tapi lamun pas datang deui mah. Lamun pas beda. semangat gitu nya. Bener urang teh kudu kieu. Butuh bener. Cara mesti teh liko teh. Mata ceksa salatnya adalah cek si Habib. Salatnya yang ngecas. Itu iman turun, juga naik deui. Iman turun, naik deui. Gitu. Ada emang butuh catatan itu bener. Lamun cepana definisi STMJ kumaha? Cai, lamun bener ya, salah. Jawaban bener. Salah. Heeh. Salah. Cuman Maksudnya digambarkan, maksudnya dijelasin secara gamblang. STM itu lah ini. STM itu sholat terus jalan. mengentot jalan. Oh. Mau ocok jalan bisa. Beri lelempangan. Woi, kemana? Micet bisa. Maksudnya si aing mah eta mah STMJ teh bagi kaum anu Arurang. belang betong. Model aing. Maksudnya gitu loh. Aing maksudnya kieu nya. Aing teu membenarkan sikap tos gitu nya. Tapi da aing sebagai pelaku. Aing tetap boga pembelaan. Hah, pembelaannya? Santana seminggu sekali mah aing sholat gitu, sholat tobat gitu. Daripada tidak sama sekali, walaupun aing maksudnya sapopoe. Enggak poe. Gitu. Karena jadi problem na kieu. Urang beranggapan aing beranggapan bahwa lumrah dan jelema mah nasieun nu bener-bener tanpa migawe dosa. Jadi percuma makanya kadang-kadang kan orang kalau di masjid anjing toket badag anjing super beak we pahala. Gitu kan? Karena mau dijebokkeun wae namun syadawat tenan naon cenah. Lamun saliwat kudu gancang terus simpen langsung. Drawing. Kayak balik ka imah. Kudu Terus buru-buru balik. Kudu gancang gitu. Anjing kita teh tadi mantap. Tapi cek aing mah eta mah jadi istilah STMJ terus ci urang mah keur kaum anu nu belang betong. Jadi cek usah teh keun bae STMJ ge. Sugan we ka hareupna jigana mah keur kitu terus. Emang bener. Jigana mah. Jadi justru tong abong-abong gitu nya. Urang jarang migawe dosa. Lain teu pernah migawe dosa, jarang migawe dosa. Gitu. Nganggap kabatur gitu. Jarang sholat.
paribasana seminggu sekali atau bahkan tidak sama sekali. Wani lain nyarekan sih lebih tepatnya mengingatkan secara berlebihan Ya. dalam